Di Garut aya Siti Kolbunia jin mondok ngaranna Siti Kolbunia. Oh sok nyanding ka santri, sok ngaganggu ka santri. Aya santri pernah dibawa ku Siti Kolbunia sabulan teu balik. Geus ditarekahan kieu kitu ge hese bae. Tapi eta ulah babacaan di Garut mah bejakeun sia ku aing ka mama, asal kitu bae cager. Aya santri nu kasandingan, "Ha, sia jinnya." Bejakeun sia ku aing ka mama, cager. Ya Rasulullah salamun alaik. Kanjeng Nabi ngawurukan salam lamun teu aya faedahna moal nitah uluk salam. Faedahna uluk salam berarti aya jawaban ahli kubur ketika urang uluk salam nyana ngajawab. Waalaikumsalam beb. Waalaikumsalam. Jadi nyana ngajawab. Kok teu pernah kadenge? Coba-coba mun ente ngadenge. Komo lamun penting. Asar bae sorangan. Urang asar zarah haju salam. Assalamualaikum ya ahladiyah. Salam. Guys, cek urang baliklah hampura. Moal terus sudah gua. Sebab urang gua masih kene berat ka makhluk. Dementak urang dititah ge ziarah sorangan leuwih babarengan kana bus bari aya untungan atawa lain ziarah atuh nu kos kitu mah tama refreshing we tama bermotif ziarah. Iya sorangan jangan tempat tu sepi. Assalamualaikum ya ahlad diyar. Innal mu'minin wal muslimin wa inna insyaallah bikum lahiqun. Petik 11, 15, jam 1, jam 2. Waalaikumsalam. Ono keperluan opo ge? Oh berarti wong Jawa iki. Urang sieun sebab urang berat ka makhluk. Geserkeun geura perasaan urang. Lamun urang masih keneh make perasaan nu ieu boro-boro di kuburan, di jero imah sorangan coba. Make perasaan nu ieu mah tetep bae. Moal kuat. Aya wiridan pamajikan korban. Cek pemajikan teh aya naon ya? Udang. Tungguan tadi dinya indek wiridan. Nya di dinya wiridan aya di dia nu nungguan. Selalu ngomong kerja sama untungna mah kabehan. Eta al hikmat tah kos kitu batu. Jadi sabarang sorangan geserkeun keyakinan jeung perasaan urang nu ieu. Lamun make nu ieu bae mah atuh kieu bae hiji sieun borangan majawatek umur kaduana moal ngeunah ibadah teh tapi lamun digeserkeun mah ta ieu cenah kiai ngageserkeun kumaha ta ieu lah ngageserkeun perasaan eta lah nu sulit teh ngageserkeun perasaanana. Kunaon teh cenah kiai teh dibikeun ka batur teh perasaan pugu kiai na geser wae can ngageser. Sarua jeung ente. Kudu ditungguan bae. Cieun teu meunang anu kakresekan, kiai na ge haju ngaringkuk. Boro-boro ngageserkeun batur, pugunya na geser wae. Tengah-tengah maca sholawat, kosrek. Shadaqallahul azim. Geus. Kanyawan isuk-isuk nu kosrek-kosrek teh sial horeng ucing tamah horenganan beheungna aya kantong keresekan jadi nyale leumpang teh kosrek padu kurang pajar momonon bae anu borangan mah kos kitu nu borangan eta borangan ngaranna
naik sepeda gubrak, wah pocong kajian gukuma pasti pocong ringkuk udah di dulu aya deui diteangkeun ku nya bari ngorandang-ngorandang orang datang kalur sial tangkal kadong dong dipotong dek Agustus dipoles pakai kapur pacar pocong nyiksa awak pan nya teh ye nyawa kitu batu aing terus eta teh borangan mah kos kitu tah borangan mentak nyana hajurat ti harita beranian ya horenganan Allah pocong orang malam Jumat deui naik sepeda deui aya ngejentul wah tangkal kadong-dong tah mah lajen ku kumaha ge diteruskeun ku jana barang dieu tewak teu beunang ye pocong beneran guling tah perasaan teh ta geserkeun hese ngaji tauhid ku tauhid ke bakalna tah geus buku wujud kidam bakom mukhalafah lihal walil hawadisi qiyamu binafsi wahdaniyat qudar malang geus diwurukeun ka batur tapi borangan keneh baja wujud kidam bakoh wujud hartina aya Allah teh kasipatan ku aya wajib ayana geus ayana Allah kasipatan ku kidam hartina tiheula teu kapiheula bako hartina Allah teh langgeng teu aya tungtungna geus diurukeun ka batur malah dimantekan segala tapi teh borangan bae kajahoan boranganna balik ti masjid kagerokeun pamajikanna oi ya hei kunaon ada gegeroan sieun aing adi tas ngaji tauhid tapi balik ti masjid kageroan ka pamajikanna sieun jakena sia jurig teh tauhid ka mana tauhid mah tauhid diletah doang eta ngaji tauhid teh kos kitu bacakeun ku ente lamun aya kasieun aya juri komo kadeuleu eta bae eta ayat kursi bacakeun ge coba ge leungit nya baca bener urang leumpang di beuting lah cek kieu ge maca ayat kursi Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum aya nu gebreg-gebreg tah ditangkal awi teh grur ieu jurig berarti Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa nawm juga handap enahan aya di hareup Allah la ilaha illa huwa la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu ma fis samawati cak jurig teh aing ge bisa ayat kursi kos kitu mah ayat kursi kos kitu aing ge bisa sebab sarua ayat kursi urang nu dibaca ku urang jeung ayat kursi nu dibaca ku juri sarua saurang lagi bersifat juri jadi sarua tuh naon bedana sia jeung aing cek jana teh sia nonton TV aing nonton TV sia main bola aing main bola atuh akur atuh teu banjur ayat kursina kumaha deui carana ieu neangan supaya ulah borangan bejana Tuan Syekh Abdul Qadir mah dileuweung 3 tahun bejana Imam Ghazali mah 13 tahun bejana Imam Syafi'i mah 1 tahun Kangjeng Nabi di luhur gunung Jabal Nur sorangan bae Kangjeng Nabi mah teu dibarengan ku sasaha guru-guru urang tararapa geuning di leuweung eta Syekh Maghribi osok kapanggih kapan jeung Syekh Asnawi mun naik kuda kapanggih tah nu kuari makam teh Syekh Maghribi di dinya ngobrol kapan di leuweung berarti Syekh Asnawi teh caringin teh osok ngobrol jeung nu kararitu di leuweung kok teu sieun sih aing sieun mulai tah ji atuh sia mah boga guruna si Golkar nu borangan atuh pasti kasihan nyurup lagi Golkar deui bae borangan deui bae boga guruna atuh nu tegep anu teu sieuneun ka juri kakarak mun magi jurig dak bae ya bejakeun sia ka guru aing sieuneun nyana sebab guruna sakti tapi lamun urang boga guruna Golkar bejakeun sia ka guru aing guru sia ge bareng jeung aing da kumaha coba urang ayo tuh di Garut aya Siti Kolbunia jin mondok ngaranna Siti Kolbunia sok nyanding ka santri sok ngaganggu ka santri aya santri pernah dibawa ku Siti Kolbunia sabulan teu balik geus ditarekahan kieu kitu ge hese bae
tapi eta ulah babacaan di Garut mah bejakeun sia kuaing ka mama asal kitu bae cager santri nu kasandingan sia jinnya bejakeun sia kuaing ka mama cager coba kuari jin bejakeun kuaing ka Habib Rozak mana jadi guru teh sakti. Oh, guru sakti batu bejakeun sia kuaing ka mama calager kabeh ge. Masyaallah. Tah eta kos kadar itu tah. Coba kuari bejakeun kuaing sia ka guru aing. Guru sia di mana cek kitu teh. Jadi itu belar raja. Golkarnya. Atuh gitu banjur. Tuh. Nu bantak urang teh dina thariqah mah ngahayal heula kadanan ku tapakur urang diuk teh di makam diuk teh di kamar lain diri aing ye nu diuk guru aing ngahayal kitu heula tah taku Muhammadiyah mah disengsarikeun kitu teh ye sasar sia cek Muhammadiyah cekel ku aing hula pantogeun sia casarkeun batur sia cicing sia kudu pantaukeun heula tah Muhammadiyah pantaukeun teu dipantaukeun mah beres ajunya mantaukeun urang deui urang mantaukeun nya gelut dek dengan yakin jadi gelut ngayal heula aing guru aing nu diuk teh manya setan wanieun ka guru aing ye urang ngahayalkeun guru begitu urang teh salat je guru aing mah husu pan aing teu berarti lain guru aing ya sia berarti carekan ku urang awak urang dibulak-balik dibulang-baling awak urang teh ulah dihayalkeun diri urang guru urang naik ka guruna naik ka guruna naik ka guruna mantak aya silsilah teh lain sa silsilah-silsilahna ari silsilah mah fotokopi pikeun babari dibaca ku urang nu datang jurig jin jalain jangkos kitu urang teh niru guru lempangna diukna ibadahna silsilah teh lain sa silsilah-silsilahna. Oh guru urang lamun udang jam 3 geus urang mah dikurangan geus setengah 4 lantaran puyang kene turun jam 4 puyang kene jam 7 keur carita torekat mah kos kitu ulah dihayalkeun diri urang tah urang di masjid sorangan dipoekan Allahu Akbar coba ge urang ngahayalkeun urang teh wali ngahayal aing wali ya Tuan Abdul Qadir aing ya Allahu Akbar aya jurig Abdul Qadir sial sia kuadan wanian ka aing sia Allahu Akbar sebentar Abdul Qadir mah digalemohan ku jurig teh kapan nya sataun jurig bae nafsu teh sataun ku hewan-hewan sataun ku awewe geulis eta mungkin henteu pernah ku awewe geulis eta atuh emang siapa kitu malulu aduh dasar nafsu wanita merendanan tah eta urang teh bertorikoh bersilsilah hayalkeun guru urang hebat ibadahna moal emang kos kitu dicoba ke penting coba jeung urang jeung teu penting urang hayalkeun yo Musa Asnawi caringin mah tengah penting teh nya mah salat zikir jatesieun coba ngayalkeun diri urang teh Musa Asnawi ye moal sih moal coba ge cobaan moal bae kajian hukumah ge moal sih ketika urang sieun berarti atuh urang teh anu asli lain Musa Asnawi jasa asli mah teu sieun begitu aya pocong jasa Asnawi mah teu sieun aya sia atuh aing sieun atuh lompat ja aing mah aduh jasa ibadah teh kageserkeun rasa nu ieu sesele teu bisa 1 tahun 2 tahun masyaallah karim gan heula ieu mah keur cerita salam bae heula Assalamualaikum ahlad diyar minal mu'minin wal muslimin ieu mah riwayat Sulaiman ieu ka riwayat lain aya deui wa inna insyaallah bikum lahiqun nas'alullaha lana wa lakumul afiyah Al-Fatihah. Oh di Al-Fatihah. Tenan dan kurang Al-Fatihah. Ngarobah hadis.
Habis salam geus sakitu. Rawahu Muslimun. Al-ma'na al-ijmaliyu wallahu a'lam bissawab. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ammal khalqu wal amru lananapon utayah alam khalqu lan alam amru iku bal khalqu maga utawi alam khalqu ibaratun iku ibaratan khalqil asya'i bitadrij saking ada meling pirang-pirang perkara kalawan nungtut asbamak tadatul hikmah kalawan ngitung-ngitung barang kang rapi huing mapa hikmah ilana lamra layan faguangin satuhune alam amra iku ala pecati amru anil khalqi saking khalqi illa fil mujizati lin nabi yang ingin dalam mujizat kadoi kangjeng nabi awil karamati lil wali atawa karamah kadoi wali kamalatan fakul kudratu kaya oleh orangana pecat apa sifat kudrat anil hikmati saking hikmah liana alam al-khalqi min jumlatil hikmah karena satuhune alam khalqi ikut tetap saking jumlahan hikmah lati waqa'a bihal istitar kang tudiba biha kalawan lati waqa'al istitar lisiril kudrati kadua rahasia kudrat lisiril kudrati kadua rahasia kudrat moal diangkat jelema jadi wali lamun can bisa ngabedakeun antara alam khalqi jeung alam amri can jadi wali mun nyana can bisa ngabedakeun ku perasaannya antara alam khalqi jeung alam amri. Alam khalqi teh ibaratun an khalqil asya'i bitadrij asbamaqta tawasul hikmah. Hiji ibarat dina ngadamel berbagai perkara kalawan nungtut kalawan ngitung-ngitung peterapan hikmah beda jeung alam amri. Alam amri mah layan faku anil khalqi mual kaluar tina alam khalqi illa fil mujizat lin nabi awil karamah lil wali. Ieu mah carita asakna bae. Setiap perkara aya alam khalqi aya alam amri. Naon bae kos kitu. Ngan keur tertuju ka manusia, urang dek mengenal Allah, mengenal heula alam khalqi jeung alam amri. 10 nu aya di urang teh 10 alam. 10 lelembutan disebut alam khalqi, alam amri. Jerona lelembutan disebut latifah. 10 kabehna. Dibagi 2, hiji alam khalqi, nomor kedua alam amri. Alam khalqi teh nu mana? Alam khalqi teh hiji latifatul qalab, dedeg pangadeg urang. Jumlahna aya 4, unsur disebutna unsurul ardi, unsurul ma'i, unsurul hawa, unsurun nar. 4 unsur ngaranna qalab. Iyalah hawa urang. Terbuat tina taneuh, terbuat tina cai, terbuat tina kitu hawa, terbuat tina seun. Iyalah nu dibutuhkeun ku manusia lantaran manusia dibuat tina 4 unsur. Eueuh taneuh pae, eueuh mau cai modar, eueuh hawa koit, eueuh seuneu isdep. Nu 4 kudu aya disebut qalab. Iyalah alam khalqi, pembuat
perbuatan manusia tersusun daripada 4 unsur. Nomor hiji deui ieu adalah nafsu, ieulah alam kholqi. Setelah tersusun tinu 4 jadilah manusia, di manusia ditendeuna nafsu ku Gusti Allah. Ayalah nafsuan. Nafsu eta teh ngabogaan 4 sifat. Aya sifat rububiyah, aya sifat syaitoniyah, aya sifat bahimiyah, aya sifat sabuyah. 4 tadi dinya teh sifat rububiyah, di mana jelema kibir, sombong, aya sifat fakhriyah, aya sifat kibriyah. Datang ka kos Firaun, ana rabbukumul a'la cak Firaun, aing pangeran sia luluhur. Sifat kibir, sifat sombong, sifat rububiyah nu kos kitu ngaranna. Hayang di alam ku makhluk, ya Allah nu hayang di alam mah. Sombong, ya Allah nu sombong mah. Kumagungan, ya Allah nu kumagungan mah. Aya di diri urang, berarti urang kasifatan ku nafsu, nafsu na sifat rububiyah. Aya deui sifatnya sifat bahimiyah. Sifat bahimiyah mah sifat kehewanan. Sifat kehewanan mah asal tertutupi syahwat beteng jeung syahwat farji. Deul embe asalnya tuan manggi bikangna kececas. Aya kotok kakak aya mangsana kececas. Kebo kitu kene oe tumpakan kececas. Lamun manusia ngan sakadar hayang sebeuh beteng jeung awewe berarti ieu teh beda saeutik jeung kebo. Beda tipis. Kebo eta takos kitu tah. Sifat bahimiyah berarti di diri ndak nafsu tah. Sifat syaitoniyah aya hasad, setan anu sok hasud mah. Sok hasud mah aya ngunek-ngunek setan sok ngunek-ngunek mah. Aya deui anu ngajakan kana dol sasar, setan nu ngajakan kana sasar mah. Nu ngajakan kana munkarat setan, maksiat munkarat. Mun aya jelema hasud, hikdu, ngajakna kana salah bae, berarti nafsuna nafsu syaitoniyah. Aya nafsu sabuyah mah deukna ngarusak bae. Lamun ka jelema hayang nampilingan bae, lamun ka jelema hayang ngarusak bae. Imang ngarusak hartana wa imang ngarusak awakna. Sifat sabuyah naon bedana jeung macan jeung maung. Di diri urang teh saenggeusna dibentukeun 4 unsur ditendena nafsu. Nafsu nanu tadi teh ieulah alam khalqi, kitulah Allah ngadamel. Lamun urang terus bae kos kitu, ieu awak urang ketika neuleuh jelema nu teu ngahormat ka urang, urang bendu, da aya sifat di urang. Ketika neuleuh awewe bangun mencrang amat, hayang mukakeun wae androkna. Iya, ngadoa ge, bu, kadoa-doa dibawa. Eta apa kata kos kitu? Tah, ieu berarti ieu sifat bahimiyah tinggi ya kajeul. Tinggal ya sifat bahimiyah nih. Teh kitu bae terus bae kitu bae. Lamun eta tadi urusan ku urang teh, tadi urusan. Urang make baju hayang kalemna ku jelema. Urang make mobil hayang kalemna ku jelema. Ditumpangkeun dina kebutuhan, tetapi aya hayang kalem setan. Terus bae kitu jeung kitu, kitu jeung kitu. Ketika urang asa aing rububiyah berarti hayang dihormat ku batur, hayang di alam ku batur sifat rububiyah. Bila perlu siapa anak buah aing kabeh, aing jadi bos nama rububiyah berarti. Lamun tadi urusan alam khalqi kitu bae, moal ngageser. Ku hari urang naik ke alam amri. Alam amri ialah nu 5 latifah. Latifatul qalbi, latifatul ruh, latifatul sir, latifatul khofi, latifatul akhfa. Eta alam amri nu kos kitu ngaranna. Lelembutan nu kudu diurus teh eta ngageserkeun tina alam khalqi ka alam amri kudu aya nu nungtun. Lamun eueuh nu nungtun datang ka paeh urang aya di alam khalqi bae. Terus bae kos kieu.
nah iyalah nu mantak gairah ibadah teh saha nu bisa naikkeun gairah ibadah dan ceramahan ge henteu hanya jelema nu geus ngageser perasaanana dibawa ku perasaan kiai nu geus ngageser tina alam khalqi ka alam amri lalaunan nu tadina teresep ngaji jadi resep nu tadina teresep salat jadi rada nyai-nyayan nu tadina haye teu husuk wari rada hayang kakarak hayang bae heula kadanan ku husuk hayang bae heula nu tadina tilok hudang peuting kuari digeserkeun hudang nonton bola oh digeser nu bisa ngageserkeun ti alam khalqi ngaleungitkeun sifat rububiyah ngaleungitkeun sifat bahimiyah ngaleungitkeun sifat sultaniyah ngaleungitkeun sifat sabuiyah hanya jelema nu geus ngageser perasaanana ka alam amri satungtung eta jelema encan ngageser perasaanana atuh akur bae nu ngomong nu ngawuruk jeung nu diwurukanana atuh akur bae pedahnya nama bisa maca Quran jeung ngahartikeun ai perasaanana mah akur bae ketika nyana resep kana dunya nu ngadengekeun resep kana dunya atuh akur ka resep nama ngan beda ieu mah bisa maca Quran jeung ngahartikeun ieu mah teu ketika mustamekna teh ngridit atuh nyana ge ngridit atuh akur naon bedana malah mah dititahan ku guruna malah guruna ge nitah mangmayarkeun tanu mama kreditan can anggeus tah mama kudu diborgol tah mah mau bombar borgol tah mama teu ngageser perasaanana atuh moal beres dakwah ka jenting adag-adagan moal bisa ngageserkeun perasaan anu tadina teu resep ka Allah supaya resep ka Allah atuh nu ngajakna kudu geus ngageser resep ka Allah ndek ngajak ekonomi nyanana encan paham ekonomi atuh macet ndek ngajak berpolitik nyanana teu paham politik atuh macet ndek ngajak ka Allah kudu geus ngageser ti alam khalqi ka alam amri kuari nyana berusaha ngageserkeun tina alam khalqi nu tadina galak jadi henteu berubah carana kumaha sih carana ngaleungitkeun perwatakan heula teu kaluar tina 3 minimal hiji zikir nomor kadua tafakur nomor katilu muraqabah nomor kaopat khidmat 4 rupa zikirna make naturan anu sesuai tafakurna napakuran anu meunang ti guru muraqabahna nu mana heula engke teh aya daerah sugro aya daerah kubro engke teh ngahidmat ka guru cara ngahidmat teh lain cara ngahidmat nu biasa kumaha aya praktek hidmatna tidinya lah dek ngageserkeun teh guru ngabejaan mata berwatek leuleuh kanu indah-indah geserkeun ceuli resepna berwatek ngadengekeun anu merdu-merdu geserkeun itu kene irung watekna teh ngeuresep ngambeu anu sengit-sengit geserkeun itu kene sungut ngeunah amat anu ladat geserkeun leungeun resep amat anu hipu-hipu geserkeun lain hehe digeserkeun jadi urang dek asup ke alam amri ti alam khalqi teh teu bisa langsung sabulan 2 bulan teu bisa perlu riadoh tapa heula napaan mata napaan celi napaan irung napaan sungut napaan beteng napaan dubur napaan kubul napaan suku napaan leungeun eta teh kakarak alam khalqi sanggeus tadi alam khalqi ditapan naiklah kana kolbu latifatul qalbi tapan latifatul ruh tapan latifatul apa ditapaan ku urang dibimbing ku guru nu sebut guruna mursyid jadi teu sambarangan aya ngageserkeun perasaan teh urang sok ngageser sorangan urang ieu mimiti urang keur diuk bae manggih aya awewe nu liwat irungna mancung putih ieu mantep oge tah di suratan ku urang males ngageser tatadina eueuh trisno di hati ku ari atrisno mas trisno ada di hatiku waduh berani urang lantaran geus ngageser perasaanana duit nu tatadina jang anak jeung pamajikan digeser pake mahugi ngageser perasaan nu tatadina tentrem cicing di imah ku ari mah teu tentrem ngageser hayang anjang nu tatadina pakaian di asal-asalan bae ku ari mah lamun teu diistrika ngajerikit sewah teu daek make sapatu ke dismir eta gageser perasaan teh nu kos kitu garana
tah urang mah lamun perasaan kitu mah tah teu kudu dibejahan kabehan teu meunang mah teu meunang neuleuh jahe haju bae ieu mah ngageserkeun ti alam khalqi ka alam amri nu tadina kurang mengenal ka Allah supaya mengenal sanggeus mengenal secara umum ngaranna ma'rifatul am ngaranna ma'rifat awam kuari kana ma'rifat khosoh digeser make cara nu tadi mulai kuari zikir mulai tafakur nganyahokeun heula kuari af'al Allah asma Allah ahwanan ge sifat Allah ke kaharti dina afal bakal kaharti dina asma kaharti afal jeung asma bakal kaharti sifat di mana geus kaharti afal asma jeung sifat bakal kaharti dengan sendirian zat Allah kuari mulai barang geus bener horeng man arifan nafsah arifa rabbah jelema nu mengenal diri bakal mengenal ka pangeran nah kuari hayang ibadah ka Allah mulai aya guruna ya mulai magahan amil we zahirna ma ilmu beres zahirna mah kos kitu batinna keur ka Allah mulai kuari ngaji alfiah bae set kalamun ladzun mufidun gaza jumasunna fina zahirna kos kitu batinna ka Allah mulai tek ngaji kuari arkanul wudu sitatun pirang-pirang rukun wudu ikunana aniatul beres zahirna mah keur syarat batinna keur ka Allah mulai aya nu nungtun ya aya nu ngajak tad kan urang ka ditu yeuh ka desa kumpulan ka desa aya naon tuh kumpulan aya kumpulan di balai desa bangunna cenah de konsolidasi aya kiai di ditu nu ngajina kiai anu mikirnya na ke aing batal moal ka Allah na aing batal moal henteu lah henteu kuat berarti nya eta kuat henteu lah kebae hasilna bae hasil berita sih mah hasil ka di heran aing mah oh mulai kuat datang camat ka imah obrol dikondisikeun ku jam teu lah nu sajen bab mah teu bisa lah kuat deuk ka Allah lamun kadinya berarti belok datang usum pilkada teng titah Jatim sukses dibere motor dibere enten motor mah tinggalkeun enten ka Allah masalahna tuh nu sieu mah lantaran pol deuk ka Allah aya awaik gangguan kuatnya na di desa kuat kecamatan kuat pilkada kuat pilgub kuat dan lain sebagainya lah aing maka jenting dahar jeung teri daripada aing dibabawa ku nu kos kitu mantep deuk ka Allah aing mah teu rek kadinya teu rek bumpar mampir aing mah mulai teh dedeulean dijaga embung neuleuh sebab deuk ka Allah pan can datang ai geus datang mah bebas ieu mah deuk ka Allah can datang besi kaganggu dedeulean kuari dijaga dedengean dijaga geus atuh ana dedeulean dijaga dedegean dijaga aambeun dijaga omongan dijaga embung ka mamana mulai geus di imah bae geus di imah ge boga pagawean lain sadi imah di imahna boga pagawean teh ngajagaan mata ngajagaan ceuli deuk ka Allah boga maksud deuk ka Allah dijaga kunyana mulai embung ka mamana jeung teuing di imah boga duit ge nu penting embung ka mamana salah tante teh sih ngomong deuk ka Allah mulai terasing tuh aya fi ma'zilin dina uzlah enggon uzlah jelema mah bareng ka masjid jelema mah bareng ka mushola jelema bareng ketika di tamuan tapi beda batinna nu ieu mah biasa aya di alam khalqinya nama neuk menuju alam amri ka Allah yes kitu bae terus deuk ka Allah pan Allah teh tara noler-noler pagawean manusia si eta deuk ka aing haju nyaan deuk ka aingna diangkat derajatna teng lain deui
sinaran gua mulai geus embung kemana-mana embung ngaji jeung santri ge geus teu maksud jeung santri ge eta mah sakadar zahir be beda aya nu nuturkeun sanajan teu dituturkeun le ka Allah santri teh teu jadi acuan deuk aya deuk eueus sabodo eta mah sapira tah mah ngajalankeun ngaji kos kitu dang nu penting mah deuk ka Allah teu bangga santri loba teu sedih ku 1 2 3 deuk ka Allah. Oh kadaanannya nama ku make menerima murid ajaran baru. Oh jauh tambah jurig tambah kos itu. Jurig tambah kos itu. Deuk ka Allah tambah atuh tambah mampir ngaranna kos kitu mah teh. Mun aya pesantren menerima ajaran baru hubungi Habib Rozak. Ya, tambah nu kos kitu mah teh. Mampir tambah teu datang ka Allah teh. Salah teh henteu salah ieu mah keur carita ka Allah beusi pajar jalankeun henteu. Ngan nyana aya di dinya di alam kholqi bae ieu mah deuk ka Allah carita deuk ka Allah mandeg di dinya mulai geus lamun diondang ngariung geus tu dideuleuna Allah bae aing meunang ridho Allah henteu ye meunang ridho Allah mangan berkat teu meunang bagi dua antara yang berkat jeung ridho Allah mandeg di dinya dicau mandeg dicau teu naek perhitungannya nah aing daripada ka ditu teh jadi ibadah mandeg aing deuk ka Allah aing mah kajen diomongkeun jelema teu hayang aing mah muludan tinggal muludan ngocoprak teh teu ngagungkeun ka Kangjeng Nabi urusan ngagungkeun urusan aing jeung Allah puguh aing di jero kamar ge teh ngagungkeun ka Kangjeng Nabi akan ku siapa ngagung tah sia mah deuk neangan peperetan sok aju kitu lain aju kitu emang sia mah kitu tanyakeun ke Haji Pudoli puguh kitu. Ya, saya mah cicing mah di mah ge teh keur ngagungkeun Kangjeng Nabi. Bakal agungannya na dibanding jeung ngeureah-eureah. Reuah-reuah mangan sakali doang, sajam 2 jam, nyana mah terus. Oh, deuk ka Allah. Mulai terasing sorangan uzlah ngaranna. Uzlah dengan sendirina. Pembangunan alam sutra datang. Di dieu bangunan, di ditu bangunan, di dieu bangunan, di dieu walah keluar neuleuping-ping cek. Waduh si amoy nyeputi kaganggu asal neuleuh bae salat jadi kaganggu nu tatarina asyhadu an la ilaha illallah kadeuleuh ku mata hate teh Allah kuari mah ping-ping amoy kaganggu nah ieu kubaya pindah ka leuweung deui dek dituturkeun mangga ku santri henteu mangga mantap konsepna teu kahartieun ku kabeh aneh dek ngembangkeun agama lain di kota endahan ka leuweung bagaimana bisa maju agama dek ngomong naon urang mestina di tengah-tengah kota nyieun pasantren atuh kadeuleuh ku batur abeh berbagai kalangan teh bisa menikmati pondok pesantren tah di tengah kota bila perlu mah mun urang nyaritakeun kemajuan pasti gitu tapi lamun urang keur nyata deuk ka Allah aing kaganggu kuno kos kitu pindah aing mah beneran nu di kota apa beneran nu pindah sih coba mau bisa ngajawab ente beneran nu di kota tanyieun universitas nyieun pondok pesantren modern belah dia mudirun ayo beneran mana da jeung nyana dibandingkeun anu pindah ka leuweung hijrah deuk ngilu deuk henteu sia ka aing sabodo sia milu bae pagahan ku aing teu milu bae eueuh masalah jaing mah deuk ka Allah beneran nu pindah tak ka leuweung beneran di kota teu bisa ngajawab lantaran urang datang ke alam kholqi ketika jelema nu deuk berangkat ke alam amri pasti usah ieu jang sorangan tapi deuleu kemanfaatanana bakal halayak rame sesuai jeung kaikhlasannyana ikhlasnyana ieu teh 10% engke bakalna 10% nu milu kanyana di dinya bakal ngiuhan di dinya 10% boga ikhlasna 50% ngariuhan 50% di dinya boga ikhlasna 100% sajagat ujianana tergantung kaikhlasanana padahal tadi nama sorangan tapi efekna bakal kakabehan. Nah, mulai ngageser di alam kholqi sorangan kasihan jadi ka Allah ketika orang aya datang dunia dunia dek naon sia jaing mah ka Allah leutik bae sok mumar mampir Haji Pudoli bener oge sih datang guari gitu jurik dek ka mana sia
ngaganggu endek naon ngaganggu aing aing mah ka Allah sia makhluk Allah aing makhluk Allah goblok sia emang aing sieun ka sia datangkeun bapak moyang sia bener bae datang 5 hehehe tolol aing mah lalagaan goblok teu sieun sebab deuk ka Allah sia makhluk Allah aing makhluk Allah datang orai orai deuk ka mana ngagoda saha ngagoda ente aing mah teu kudu digoda tiba heula ge emang aing sieun ka sia anda kalau digoda mah sieun aing mah mah sieun aing mah digoda ke sia dek aing dek ngaleg-leg sia leg-leg aing paeh cenah cek orek sia di jero beuteung aing geus aya tulisanana meureun aing teh mahfud kudu paeh di beuteung sia goda aing sia digoda terus direngkol awak aing awak kurang teh di dieu mah wayahna bejak orek teh andek dikencengkeun ieu beulitana kencengkeun rakata Allah 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 nu kencang Allah cak orek panas eta Allah Allahan bae modar sia dibalik kuari mah ku Allah Allah aing paeh sia aduh ampun panas cak nyana panas indit orai mentak ente beusaya orai antepkeun asana paeh ente ulah ka turut-turut dah sebab Allah Allah ente mah tiis ka orai begitu dia Allah 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 tiis sakieu sakumaha ase bae ye pandongeng kiai mah panas atuh lain deui Allah Allah itu mah ku hate sia mah ku sungut nya jadi tiis mulai digoda ku dunia moh aing mah digoda ku jurik tah teh sieun digoda deui ku hewan tah aing mah endeu ka Allah mulai jelema ti kota datang ka leuweung tengah penting Waalaikum naon aing mah ka Allah engke sagedeung leueuh Waalaikum aya naon pamajikan kabur atuh pamajikan kabur kunaon bebejak aing sia nu emang ribut cekan lu kabur dibawa ku batur bareng neangan deui bae teh deui kiai bageulis tante mun geulis ditah ka dieu bae teh pamajikanna mulai berbagai-bagai urusanana teu kaharti nyana akademina nyana jurusanana tetapi kuari jelema pada marenta tulung kunaon sabodo aing mah ka Allah acara didoakeun manjur eta urusan Allah teu diaku-aku jadi ka Allah acara teu manjur sabodo diomongkeun sama kiai eta mah teu manjur sabodo sia deuk naon datang ka aing kumaha Allah bae geus hese nyaritakeunna ngageser kuari mah ti alam kholqi ka alam amri ninggalkeun alam kholqi geus eueuh perasaanna naon kuari hiji bae Allah ai ka Allah kumaha ka Allah mah keur salat teh inget ka Allah ai di luar salat teu inget ka Allah encan datang ka alam amri emang kunaon ai keur salat ka Allah ingat ai di luar salat henteu ka Allah emang Allah leungit pan Allah na eta-eta keneh nu nyiptakeun ulang ti alam itu datang ka alam dunia ka alam barzakh ka alam akhirat Allah na eta keneh nyahoeun anu aya teu pernah eueuh kidam teu pernah kahilan tuh mulai ku ari ka tauhid nu tadi ngan ku perasaan awalun bilam tidak wa akhirun bilam tiha kadeule ku ari mah kumaha hate teh Gusti Allah teh aya geuning Allah mah teu pernah eueuh neulekeun teu pernah teu neulekeun la takhudus sinatu wala naum Allah teh ngadenge teu pernah teu ngadenge Allah mah terus bae perasaan urang dirundung ku ayana Allah ku denge Allah ku nyaho Allah urang geus berubah ku ari ka alam amri ieu secara singkat bae di bongkaran alam amri nama lila ku ari geus aya di alam amri nah ieu mah ngan sakadar deuk nyaritakeun jelema nu geus pindah ti alam kholqi ka alam amri bisa ngabedakeun ieu mah alam amri ieu mah alam kholqi etalah wali ketika can bisa ngabedakeun mana alam kholqi mana alam amri ku perasaanana eta mah nu kos kitu mah jelema TK teh kos urang na bea kos kitulah jelema anu ngageserkeun perasaanana sabaraha taun bisa ngageser tergantung kecerdasanana namun masih keneh urang ka pasar ngeuleuh nu ngagantung resep keneh urang aya di alam kholqi keneh ketika orang ke pasar neuleuh samarenda neuleuh tamer neuleuh jubah neuleuh macam-macam geus teu kadeuleuh dina kadeuleuh ge ku mata ieu doang mata hate mah geus teu deuleuh urang geus ngageser ka alam amri ku ari mah geus teu kudu ka pasar neuleuh mobil bae
ketika orang deleuin Pak hayang henteu emang kunaon bantah henteu teu kawerat atuh siap jualan aya ceukna mun aya jualan meuli atuh siapa lain alam amri alam kholqina kita mah ngeblesek sama dirinya perasaan orang bakal akur antara mobil goreng jeung mobil bagus aing ge akur kumaha dina pada teu bogana aing menu goreng teu boga nu bagus teu boga lain kitu neuleuh nu bagus sakitu neuleuh nu goreng sakitu neuleuh nu rentulna baju di luhur pakaian sarua ketika asup ka pasar ditawaran eueuh nu hayang teu maksud jeung teu hayang bae tah lamun geus kitu berarti geus ngageser kuari perasaan ti alam kholqi ka alam amri waduh atuh teh mah lain ku lain pagawean memeh dahar heula tuh sia lain lalaga nu mantak teangan sakabupaten Pandeglang teangan sakabupaten Serang teangan sakabupaten Tangerang teangan sajakarta aya eueuh nu ngageser ti alam kholqi ka alam amri aya saha aya mah aya ngan moal bisa kanyahoan ketika urang nyaho si eta mangmang lantaran biasa bae jelemana mata kapanggih di mana bae engke bakal berbeda lu engke nyana manggihan jeung bangsana deui mungkin di masjid mungkin di gunung mungkin di Jakarta mungkin bae di tengah sawah tergantung nyana kondisina perintah ilham ti Gusti Allah itu mesti di masjid itu mesti di saya Maulana Hasanuddin sugan Maulana Hasanuddin udah kapanggih jeung si eta henteu oh jak kapanggih dia keur di orkes aya orkes biduana sakara nu laleta biduana sakara gegeran atuh sase api-api sia urang aya jeung bangsana nu bantak nu kos kitu mah kadang-kadang dihareup dihareup zaman nonton biasa bae seueuh teu nya wali horeng wali bantak besi aya kiai atau ustad nonton orkes nah ye ge sing hade talian hese ngan tetep sanajan nyana dihareupeun orkes sanajan nyana dihareupeun wayang urang teh teu nyangka bahwa nyana maksiat aneh kiai anu aya dihareupeun orkes pamannya wah lain sanongton-nongtonna pan padahal mah nonton tapi ku urang lain sanongton-nongtonna tetep bae di lain-lain aneh urang mah pan teu nonton ge pajar nonton urang mah dibalik teu nonton liwat tong pajar nonton blon kan nyana mah nonton pajar teu nonton hese sebabnya nama geus teu maksud bedana nu nonton maksud jeung nu teu nonton maksud teu maksud beda setik mun nonton maksud mantes nongtonna dongeng aing tos nonton orkes sabiduana sasakra teh sia ngomong atuh bau budak bujalna kadeuleu lelet jasa mupahara ngeuneun di sorana mun aya deui aing bejaannya tah eta kos kitu teh nonton ari wali mah nonton mah tasi mana ustad tasi mana nontonnya saha biduana dukanya cenah bejana pan dihareup ih jadi dihareup bae teu neuleunan naon teu neuleuh nya teu neuleuh biduan teu neuleuh naon kos aja pudoli percis ya Allah ya Rabbi tuh kos kitu tah kos si kitu sakar ngaranna abuya dahlan ki dahlan tanjakan ketika kumpulan jeung bupati milunya nah biasa bae diuk dihareup diajeng-ajeng biasa diuk ngan ajunya nama reup BHS kos Gus Dur kerek biasa cadegeun nyana ditah ngadoa terakhir pan kerek ai urang mah puguh keur gaji ge kerek ieu urang mah lain keur kumpulan ieu mah keur kumpulan ke geus terakhir bae acara terakhir doa penutup ialah Buya Dahlan dihudangkeun nyana kerek dia naon doa terakhir oh doa geus agesan nya geus doa Allah mun ditanya tadi si naon nu diberi teu nyaho tah mun geus kos kitu masalah Gus Dur lamun diriungan langsung kerek Gus Dur terkenal kerek aja Gus Dur mah kamari digor bae keur kamari keur hirup keneh kerek bae digor jana tapi ketika aya pertanyaan bisa dipertanyakeun tah ge Gus itu kan kalau lagi kumpul-kumpul kan tidur tapi kenapa kalau ditanya bisa aja jawab wah itu sih urusan saya